jawab jeung rasikona ngaran dewek jadi bangsat jadi buronan hah jadi buronan akan beda mah jadi buronan mah di mana we hirup yang sana keur di teangan dek euy eta senaya bejana kan teh di teangan kudunungan da eta marukana dewek teh apal meureun keneh antep eta kudu daek cukat sokot ka barang ngahaja dewek teh nyokot layang jamu sekali musada teh euy mancing maranehna supaya dararatang ka dieu oh kitu akang dari tanggung jawab penaman atuh da keuheul aing mah dah kesal kumari akang ge keul ieu layang jamu sekali musada teh ayeuna teh ngan ukur dijieun cocoan tapi da iku gitu teh kan padahal eueuh deui hiji-hijina nagara anu ngabogaan lambang kagungan nagara teh lintang ti Amarta yang di Amarta di sanes teh gaduh tapi ayeuna teh euy pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna kacang lupa kulit kumari akang hah kacang lupa kulit kumari kacang heueuh peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang sonya eta berakang teh kesal teh sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban budaya urang geus diluli-luli budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui bisa make filter mah eueuh filter ya bocor filterna kayak dog tinggal iga eta pan kaituna teh mamalana teh suldog tinggal tiga tuh muni era dewek mah nyebut reformasi ge era bener kan da salah kaprah atuh da reformasi teh kembali formasi ka asal manuk geuning manuk aya ribuan mah di luhur ngabring nih pabrik balibis aya sakelompok nu misah tah balik deui tah kana eta kana kelompok nu gede tah eta disebutna reformasi eta teh kembali ke semula betul sok lamun balik mah ka semula nyaeta kana silih asa silih asuh silih asih da aman atuh ieu teh malu bade dengean moal loba dedengean moal harengheng nya gitu alhamdulillah panina peuting ieu gudang garam gawe bareng sareng tipos di lapang Trikarya Sukamukti Kecamatan Sukawening Garut ieu teh pokalna kulawarga besar IPOSKA Ikatan Pemuda-Pemudi Ojek Sukawening anu disesepuhan ku Bapak Yana Sibli anu peuyeuh teh geuning gawe bareng sareng PT Gudang Garam anu disesepuhan ku Bapak Yuyu Bapak Yuyu anu agung dina raragami eling Maulud Nabi junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unga menit unga detik teh anu dipilahir ku Nabi naon laras dipilahir ujung nyaeta DP handap asor tawadok nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ta eta nu dipilahir ku Nabi geura sok geura pieling unga menit pigawe ku urang digawe salamet ta jelema kitu tidunya di akhirat teh kan bakti sosial nyepitan masa anu seueurna 148 murang kali dedeh teuing kasep 200 tugas mulia 200 genep 250 genep ieu mah si ewone salah nulis Venesia nama mudah-mudahan anu disepitan murang kali sadayana sing jadi jalmi anu saroleh amin amin atuh ieu tugas mulia tukang ojek sadayana paranjang Yuswa arageung milikna laras amin
nya salamet dunyana salamet akhiratna boh kulawargana boh putra-putrana dek pupujeuh we kade dina zaman kiwari bakal leuwih harengheng sing waspada ieu dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan kagetrik saeutik breng kagore saeutik breng pangwangunan anu geus aya ge diruksak cing musyawarah mufakat teh hayang nyaho budayakeun atuh ka LSM anu aya di dieu nuhun kana pangrojongna nya alah ya sok urang kana hiburan anu mah penting hiburan mah naon deui atuh pikiran wae da urang kadunya teh sorangan balik sorangan mending urang-urang we ayeuna mah ulah loba ting dedenge anu penting mah pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal eta we heula di rumah tangga we heula ulah mikiran kana lian ceuk dina katerangan ge pan kitu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum kaituna mah heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah hartina teh buleudkeun deui ngahiji deui nya kana jalan silih asa silih asuh silih kitu ulah nepi ka silih gorengkeun ari nya mah ngaku umat Islam al islamu mang salama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna tuh kewajiban urang sararea teh nya kitu teh euy ya hiburan naon atuh hiburan mah sok jaipongna barang dewek gerak biar kenang jempe kunaon teh sing sileumeun atawa anu nyarek aya naon teh kasang tukangna ieu manya eueuh mare udud
teu hade gitu hirup mah. Jadi eta teh hartina teh ngawiwirang batur. Tingali ieu dipayun ngarongton pikareg-reg ieu sepuh anom urang kali. Pemuda-pemudi ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut, ngemat-ngemat nyatang pinang, merbayaksa nu ti tebihna nu ti caketna. Tega ngantunkeun bumina, naon sababna palai hiburan. Ai sumping ka dieu dikecewakeun ku si lain. Awak kuring mah teu ngarasa kecewakeun. Elah. Sia mah da ai kana kasalahan batur, kadeuleu. Ai kasalahan sorangan numpuk dina irung sorangan. Diancap. Ulah sakali-kali deui teh kelakuan kitu teh. Moal masa kali deui lah panggungna ge panutupan ieu pandeki ka Inggris. Ayeuna teh zaman kasurupan jelema teh. Kunaon nya kan nya? Jelema oge jeung ayeuna loba nu Aya aturan barudak SMP cing gerebeg. Aya aturan pagawe pabrik kasurupan kabeh. Meureun hayang naik gaji teh teh. hayang naik gaji kalau kasut juri. Heeh, tah sagala rupa ge cing saimbang, batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup. Boh ngomongna, tekadna, ucapna lampah teh surup da kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Tuh. Ai mi eling nya maulud Nabi urang. Cing kasurupan ku ilmu Allah bi qudratillah bi iradatillah. Da urang mah wujud pos urang mah. Urang mah minangka. Da urang mah wujud pos urang mah. Urang mah minang kasemahan wujud teh kasemahan ku lapar, kasemahan ku hayang, kasemahan ku mung, ku hanaang, ku tunuh, ku butuh. Can bulah dituna kasemahan ku gaib-gaib. Loba pan anu nepikeun beja kudu kieu, hirup teh kudu kitu. Grepe kudu daek tapakur hirup mah. Tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 tahun teh. Ai berhasil membenarkan. Batur mah keur ngising tapakur. Nempok heuyeub nyieun liang ngunyalan taneuh. Nyieun ku beusi doser. Pan leuwih ti 60 tahun mangpaatna bisa nyieun jalan. Nya ngarata-ratakeun taneuh teh nurutan tina heuyeub. Tetep nu ngalalakon mah anjeunna wungkul. Mikiran papatong jadi kapal. Ayo uring pelebut dalil we terus. Nyieun seeng ge teu becus. Teu bleukak ge nyos. Mikiran ketinggi jadi kereta api. Mikiran makhluk titinggi teh anu sukuna mangrebu-rebu. Jadi kereta api. Mikiran roti jadi bemo. Gitu. Benar eta teh ngomong teh salah mikiran roti, tuh nyieun roti, duitna pake meuli bemo. Bisa. Ai jeung dewek menyambung wae atuh. Kitu euy sararea agama teh cing nyerep. Ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh. Urang cing salamet dibelaan ku agama. Agama teh nyalametkeun teh ti dunya nepi ka da urang mah objekna. Nya lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan nagara, bangsa, hirupna beragama. Dabongan hirupna beragama. Tuh anti riweuh cinta da. Ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun, ongko cinta damai. Sabab naon ai nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngalegleg.
sidik kita barang teh wujud teh sensitif gelas kene hulu domba grafik silai tengar tu tihang listrik mundur heula satakar kebak cepet nemu teu jengker benar tapakuraneun teh domba teh si horeng dina eta domba oge aya tanda-tanda keagungan tuh genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat, hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atau untuk orang-orang yang berpikir. Tuh. Nah, aya urang, aya aturan kadewek aya nu tatanya. Cing cenah Mang Cepot abdi teh hirup teh poekeun teuing, bari tengah poe teh ngomong kitu teh. Si horeng berenang apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh jelema betna abdi teh poekeun teuing jadi teh nya pantas aya ku kitu teh mah da teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong onaman sok daekan usaha nah anu beuntak nu poek nu lolong ti kampung laleumpang duaan mapai-mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing numpak ojek eta hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteung nu penting mah asa nepi ka tempat anu dijugjug rek ngalowok anu ngora suga nu kolot teu nyahoeun Kapan kitu li moal aqua engke lenan anu usaha mereka alah ampun aing gitu tah nya benar kan benar nu lolong duaan kumaha teh dulu pairing-iring kieu rek ka kota maksudna rek usaha usaha menekan sapi nu lolong dihareup mawa iteuk kitu tah nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup maklum jalan ti kampung rungkaring ke dina gawir dasar apa aya tangka kalapa pantangka kalapa masuk conong kita tak pelengkung pelentang pan aya nu beuntak mah leumpang teh kitu dengdekan malibir da kadeuleu nu lolong mah lempeng we kitu bletuk sirahna teh kada tangka kalapa aduh cenah euy ceuk nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabletuk sirah aing tidak gor cenah euy cineuleu atuh sia cenah atuh goblok kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia sadar teh kana naon cenah euy tidak gor teh teuing cenah dicabakan teh oh tangka kalapa nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa pan aing mah kungsi beuntak baheula masihna cara sia cenah ti mimiti lahir aing baheula cacingeun aing sia mah bangbungeun lain cenah euy deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh goblok kapan aing teh lolong ada pasti cenah tangka kalapa sagede kieu mah loba kalapana moal teu leubeut sing atuh cenah naek aja hayang nginum dewe kana ang tempoan heula cenah tuku sia kitu bisa anu bogana apa aing teh lolong ai heueuh nu lolong mah coblak duaan
sok atuh cenah kumaneh tungguan dihandap ulah handap penting taka kalapa bisi katinggal rada mundur cenah saeutik berat ke dieu ke kieu ngadagoan meureun anu saurang jot tereke nu lolong teh angsron teu nyaho taka kalapana teh urut ka bentar guludug pandugul eueuh naon-naon barang ngangsrod kitu eueuh naon-naon koleang kahanap ai marukana nu lolong nu handap nu nungguan marukana nu murag teh kalapa tah geus we hiji euy aduh kugu baturna nu nglepek teh meureun bakat ting penyeri madal ragrag ti luhur ngiihan maneh ai ceki ieu teh ngucur ta ka handap kana lahuna nu nungguan heueuh ai ceuk nu lolong nu handap tadi wah pupus oi lebar cenah euy suruput tinggi kenyot wah anjing geus kolot ieu kalapana asin kugu si kiih urang euy aduh ampun tah nu matak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak kitu salah ieu lah tuh nu matak ka kiai ka ajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam itu sejarahna teh aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disemah aya batu kajentu disemah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun ora teh nyaho jampeanan anu kitu mani sahabat hong we nih nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema nya pelduk pan mulu menyan jangakeun ieu ka mah anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mah geus nyarahun dek melak pare eueuh menyan cebeh kari taudna we jeung bismillah cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya dalain gorengan beuleumeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalajo wayang heuh selera teu naon gampang da moal maksa balik nya nya atuh tunu marina oge atuh resep mah selera sama atuh itu cik aing oge kumatak sing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teh pake
warisan teh ti leluhur urang ti Rasul nu matak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kendang dikeploskeun era kudu mang mayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek asa dikumahakeun aing asa dipopokan welu aing dendam moal dek mah acan hendak kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh kudu surup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang can puguh pan tukang peking bisa ngabonang peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tapi di mana geus burung sararea ngalagu disebutna ngalegena we kaituna kadengena geresok sadaya ngaturkeun aku sadaya ngaturkeun aku eueuh nu protes nu demo teu aya da surup ngagigi coba lamun ayeuna Saron larasna teh Mataram Saron nu hiji Salendro kendang ka mana karep patokan bonang pun gitu deui geresok teh geuna atos gelo timimiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan nya tuh cuka yang oge da diprotes teh ku sararea tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda ti kitu awut-awutan hirup teh teu surup pantes loba di demo ge atuh da kudu surup atuh anu dihareup teh seperti dalang gumantung kana sora nu ditukang teu bisa ka mana karep nya neng nong iya tuh kita pernah teh ada barang kikinciran dina leuwih kokojayang di muara Geraja Wapan da di muara Wapan da di muara gitu nu matak baheula mah di sakola teh barudak-barudak teh sok diajar pupuh diajar pupuh teh nyurupkeun sora olah vokal teh ayeuna mah geus laleungitan da di sakola teh guru lagi biheung bisaeun kadang-kadang guru lagi kana basa Sunda teh apa deui nya dina laras diajar nyurupkeun jeung laras aya pupuh 17 pupuh model Kinanti Asmarandana Pucung Durma Mas Kumambang Mijil Pangkur
balakbak sinom dangdang gula dangdang gula pikeun murang kali bayar hutang ka indung bapana diurus di zaman leutik can asmarandana alus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeukeutan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing goreng teh menta parab nya tuluy pucung lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol di santok teu nyahoeun di jero aya useupan itu tuluy balakbak aya warung sisi jalan rame pisan nu meuli ayeuna mah digenti aya warung sisi jalan rame pisan nu mabok alah warung remang-remang nya cek aing oge aya milik aing lamun beunang teh mangaran si copet saha oh teh si eta kabeneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring sugane kabeuli heuh ngebelekuk kieu euy ada duduk alah komo dituntut kitu mengeunah pisan euy nayaga anu nyarengan nayaga anu nyarengan sadaya ngaturkeun aku nyangakeun kawilujengan ka sadaya kaodang kanu jauh sok tiba siap kana rumpul euy suka teuing lamun panggih kabeneran wing teh poe isukan ka bobotohan domba diadu rek latihan heula ngigana ngabobotohan
saha nu kudu ditiangan teh si cepot euy wayahna kaco apruk rupana teh beungeut teh beureum baju hideung atuh eta mah gudang garam lah eta mah udud atuh siap dek ditiangan ngaranna cepet cepot lama-lama apa-apaan saha jalmana yang saya akan ala sekarang ngaranna cepot jalma mana Amarta raja atau rakyat lah gampang jalma kaya jalma balangsak nah kajalma kaya saja banyak hartana lain jimatna layang jamu sekali musyada teh dibawa ku si eta sakarang nah teuing bangsat mana jalmana pan urang teangan ayeuna ka mana ngaprakna engke kalebak ka itu mangga kahanap sabaraha jalma sorangan gampang acak-acak sama saya balaga jalma nyata kitu dulu aya baladna eueuh sorangan mangalah baraya datang sadayana lain didenge-denge teh sia mau ngomong teh dina we terus nah jangan lain jangan eta mun eueuh kakagok ngomong dina eueuh kakagok da bakat meureun deui nya geus biasa nya ai nyebut sambal lada si anjing sambal teh lada ngaranna naon kahakanan yang lada tapi si goblok dia halo ai nyebut piring wadah kahakanan duh ampun ya jorok gagabah aduh ai nyebut tespong lalab anjing bener alah ari nyebut Malangbong jalan ka Banyar anjing nyahoan ai nyebut Kalipucang jalan ka Pangandaran anjing ai nyebut Garut jalan ka Samarang anjing ai nyebut Bupati atasan camat ai nyebut lurah bawahan camat
anjing. Benar ya hese gua ini. Panon mata. Leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkah, beteung padaharan, huntu alat baranghakan. Aing mah kapanggih wae Elah. Lamun ngalagu sia. Mah ngalagu mah hese bangga heueuh kagak saya mah. Cacalawakan mah gampang, cacalawakan yang ada nadanya heueuh. Ngalagu teh cacalawakan yang aya nada. Kieu eling-eling mangka eling. Iya gampang. Naon sia? Sadar-sadar mangka sadar. Anjing. Rumingkang di bumi alam, anya celangka marca pada. Dharma wawayangan bae. Dharma wawayangan saja. Maka Dharma wawayangan bae anak kasasar lampah sama tamaa. Anak kasasar lampah ieu nu hese mah goblok. Nafsu nu mata kaduhung. Heseun anjing heseun. Hese saja gampang. Naon sia? Nafsu nu mata kaduhung sok. Amarah yang mata hanyaka. Aduh anjing teh kapanggih. Badan anu katempuhan, awak yang kababawa. Deuh, ampun aing. Budak leutik bisa ngapung, anak-anak ngawang-ngawang. Wih aing mah. Ngapungna sok tengah peuting, ngawang-ngawangna pada malam. Dih, aing mah euy. Sarupaning bumbuhan di teanganna, kahakanan, aprak-aprakan. Alah. Nyebut bujur pantat. Nyebut kanyut tatanggana palangkakan. Duh anjing. Ayo nyebut bool liang tai. Anjing, goblok. Gening becus ya anjing. Katipu aing. Aduh ampun, sia betes geuning eta. Aduh ampun, geus ya. Naon? Layang mus. Nah, aing teh nyopot nu kitu teh boga nu kitu. Tong sok teh aku ieu bangsat macan di tenggelan memowa ka ngaku. Sok aya pecakan aing tenggelan heula ku sia. Naon sia modal teh? Maka jeung nanyakeun modal goblok. Piranan kari milih aing mah teu Minggu meureun Senen. Teu Senen meureun Salasa, teu Salasa meureun aing teh Jumat di ngacir. Untuk ngamodor atuh yang seuli aing. Sok. Waduh anjir. Refleks neungeuna euy. Woi, ya anjing. Goblok ngajengut doang. Ngajengut doang. Wes kapnya sumpahnya. Namun tengejat lain di tegung gini. Wes ya sampai kopi. Wah, namun tekitu aing bahaya euy. Walah. Wah. Apa kene? Alah, sia wae. Wah, sia anjing. Musik sia. Modar sia.
sok sia beuki aing modar sia sok sia beuki aing mah anjing nu kitu wah cilaka geus teu beunang ku eta mah cilaka aing beuki anjing sok seger aing mah deuleu beuki anjing aing beuki beuki anjing bau loba teuing anjing atuh aing geus lieur aing anu penting mah leso teh aing mah heeh goblok teh euy ngeunah saeutik mah euy loba-loba teuing mah yang utas enek-enek naon enek mah neuleu anu sok cicing deukeut dina pantau mobil geuningan Bandung kenek anjing nu kitu mah oh si geus digenti anjing teh coba heula ge kenek teh mah alah hebat euy menta naon hebat mengeunah teu digoreng aya hebat muning babat anjing mah tuh oh babat lain beuki pikageuleuheun ngomongna teh ya nya si goblok gua ditakis ka luhur nya bakanyut untung jorang si goblok lihat kanyut nya dangarana na ari aing panginjeung kanyut kudu njubut termos tah